Nah, untuk jadi pakai jeung lupa kan. Sadar awak. Kapun kerana. Masih kene aya. Tuyanana eta suara tanpa katinggalan. Jessica akan celit tadi. Tepati-pati aya hasuk menuju sedena. Tepati-pati aya sabab budaya pasaran mewetina. Aya akibat. Naon salahna? Naon dosana nepi ka bapaai disiksa ku dewa. Cobi kumaha salajengna deui? Upin jantung marka lantaran. Yang Kanjeng Rama dina mangsana nuju noloman kasenengan teh bubujen. Wah, bubujen. Moro. Bubujen ngalah satu leweng anu hak jeung halal di daharna. Dina hiji mangsa mendak tua muncak tersilih udang jaluk jeung dikana. Lajeng dipentang ku Kanjeng Rama da sidik satuleuweung anu halal lidahanna. Namun barang dipentang kolega teh dua unsa janten dua insan awewe jeung lalaki. Oh janten manusia. Janten manusia. Ari lalakina teh teu aya sanesnya tersikin nama. Tukang iblat taat iman takwa kau tipati jagat nata. Jantan dihukuman lakang yang lama teh malum pamerdih resikin nama anu ngarasa kepanuju masing pati tumakan kelayan. Kalayan ngahaja eta putih teh disirap jadi ucal supaya bebas tidak pana pemanusa. Margeta putri teh alim dihukum tersikin nama itu kalau jantan baru rugi teh kamar di resikin nama harus kita iyalah denge cerita si kakang aku derbaji denge wah ulah baca dina katerangan manusia gelarna kalam dunya wayana karsa kawasan Allah umuga bumi langit sawargana kakak tutusina dimana pae balik deui ka kasana istilah lutang asal manusia ti Allah ulah kalau kira aing lieur kali-kali bapak ini mangsana geus bae disiksa perwasa bisa mulang kalam-kalangan ku sabab disiksa yang urusan dewa liur kamu mana aras itu cu upami terlepat maka terangan ala teteh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal manusia ti Allah mulang deui ka Allah. Eta. Oh, beres. Ari kitu mah atuh asal ti Allah barang mulang ka geus maot make jeung bisa dihukuman ku dewana ieu dewa daya hak nyiksa. Pandewa oge sarua manusia. Makhluk laki. Kadudukan kapangkatan leuwih luhur tibatan urang. Eta nu ngabedakeun Kayak coba pikir, kahiji eta, kaduana pikir ku si cerita. Kumaha lagi kumaha? Eta ieu hiji resi ahli tapa, resi ahli ilmu, tukang ibadah taat iman takwa kau dewa, tukang ngebrekeun kalusan, tukang ngebrekeun ilmu pangaran. Kali-kali enak pakai jimbang sambil usaha hiji awe nu tridoeun. Ketika disapa jadi ucal, manehna jadi ucal. Nu dipalang supaya bebas dina para pemanusa. Sedengkeun bangsa sambil usaha tadi disifat jelema, tadi sifat sanok.
Enak pantas bapak ini hukuman dari pasalan. Pikir saja. Aing yakin ieu dewa aya maksud dulian ieu. Maksud Indian kumaha ai teh? Upama segi beca katarima ku jalma anu teu mikir. Yakin ieu bakal mengko-mengkokeun papadengan manusia. Bakal nyasarkeun manusia aing teu mikir. Era idina aing kini cerita. Mereka mana salira? Aku nak baca kontri kayangan marcupula dan nepungan otipati celana dimana benar eta suaratan tanpa ketinggalan benang dipercaya yang datanglah ti dewa yakin dewa dan pasung dasar di abok wae saudara akhir di luas di direktur sare kesuai di surah guru pagaring dewa terlimpi di Palestina video tuh kasih tinggal bom kumaha kapatara kayak jadi atas sana kumaha keulang. Nah, eta suara tanpa ketinggalan tetiasa dipercanten antara pingan saukul riwan hukumna numutkeun katerangan dina ogan sangkala luhung kamar rupiah eta suara tanpa ketinggalan tetiasa dipercanten kalaina hubungan ada sarengaka bener kalau saya jelas margi eta suara tanpa ketinggalan moal tiasa dugi ka jalmi sareng eta sakomo iya tuh sarana sareng lewat jadi yakin ieu suara tanpa ketinggalan teh beunang dipercaya teh kapino ya ieu ayeuna wayahna ceritan idinan ayeuna kini mari angkat kamana salina ayeuna kieu ka sorga bari lokal teu bae tanggung jawab dewa jadi pasrah ke segala rupa urusan kakak sing tenang naon tugas akang di alam dunia naon gelar akang di alam dunia Batara akang selaku Batara tugas dia tunggal ke sasa kumpulan kalau di bawah kabulkan di alam dunia kalian ngareksekeun pasok regang di bangsa pada eta ulah upami salira langsung ngaju ke sarga menilaka nganu hati salira teh ngarangkuan akang atuh kumaha tanggung jawab akang ka dewa kalian upami salira langsung ngaju ke sarga menilaka yakin ieu teh bakal ngajantenkeun sisukna dewa ka Pandawa bakal ngajantenkeun antipatina dewa ka Pandawa kapan Pandawa teh istilah dipiasi ku dewa deui cerita dan aing sanajan aing tripiasi ku dewa mamata rugi ka aing jadi aing gede ulah rai ulah guru kita sarupakeun teu bisa jadi sakali dihargaan akang ajen akang keun akang anu bakal naloskeun ka para dewa teh ngeunaan di pasar bisa saha wali halangan ka aing dipatang di balik aku sih bakal bapak, aku sih bakal derdayo. Dewa hajak kaget di aing tatang dewa. Ngapal sakti jadi aduh kumaha ieu ti petana ngarakeun bobot parayong ti marutra apot enteng ene dampa paranan salina jadi parga kula jadi wayahna utus Gatot Kaca pisan ngapujiran Yai Bima kaditu margi pamidugi ka Yai Bima ngajora ka sorga meniloka yakin itu bakal monang
kacucuk dewa kapanana. Wah, mancing. Namun hapunten Raka Batara. Wah. Pangemut kaula. Upama seuki ujian ku Gatot Kaca yakin ieu teh Kakang Bima bakal urang mari. Gatot Kaca ge moal tiasa nadakan nafsuna Kakang Bima. Ari tos bae usaha atuh sagira teh. Saya nama Widian we kaula geus ngabudingan Kakang Bima kali itu. Dedawi di Kakang Prabu Yudhistira. Kumaha kasih para cuna. Dedawi di kaula geus ngabudingan Kakang Bima ka sawarga Maliloka. Kalayan dada disarangan we ku para pawongan Kakang Semar Saparaputra. Ih, mangga gestokeun puji si Babi. Ya, puji aja deh lah. Ini lagi datang itu berarti. Mereka balik kapal dan sih, begini kan deui aing lah. Karek gegek si Akang. Aing geus sok ngabudi aing boga parat teh. Bukan bakal ada hawa ya. Asupan. Hayang perpaneun deui. Ari si eta kitu wae ngulutruk wae. Cukup lah terima hidup dari jelema susah mah ieu hidup. Ari teh geus sok ngarasula sia teh. Ari hidup susah sia teh ari gaya konglomerat. Pengukur kakujur si goblok teh. Ini usah habel dia ku habelin cak anjing itu. Atuh kitu saya jadi mangga kelaku dengan uang neraka oleh saudara. Sok ka akagis. Tuan neraka dugi ka sawarga Maliloka kalayan ngada huru-hara di ditu. Dau timalan atuh kaula moal abdi bade miang eusan ngapujingan Kakang Bima kali. Mangga ieu mangga. Nedapi luana ti sadayana Tiraka Batara. Oge ti Kakang Prabu didoakeun ku Akang Cisamet di bangsana. Miar dugi kamulang deui sagira. Mangga dikantulingi ku kaula.